Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasa abdi Arbela Salsabila di kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngadongeng sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Dina hiji mangsa dicaritakeun aya sahiji putri raja di Jawa Barat ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi boga anak lalaki nu kasep ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang karesepna ngaburu sasatotoan di leuweung. Sangkuriang dibaturan ku hiji anjing nu ngaranna Tumang. Anjing eta lain sawajarna anjing. Nu sabenerna anjing eta titisan dewa nu mangrupa bapana Sangkuriang. Tina hiji poe Sangkuriang jeung Tumang mangkat ka hiji leuweung. Sangkuriang niteh si Tumang ngudak buruan ka leuweung. Si Tumang embungeun nuturkeun ka hayang Sangkuriang. Akhirna si Tumang diusir ka jero hutan ku Sangkuriang. Saentos Sangkuriang balik deui ka istana, Sangkuriang nyaritakeun kajadian eta ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Ngadenge carita eta, Dayang Sumbi teras ngambek kacida teu sadar. Akhirna Dayang Sumbi nakol sirahna si Sangkuriang make sendok sangu anu keur dicekelna nepi ka aya urutna. Sangkuriang ngambek. Akhirna Sangkuriang mangkat ninggalkeun istana kerajaanna. Saprak kejadian eta, Dayang Sumbi nyesel kanu atos naon dilakukeun nana ka Sangkuriang. Santos kejadian eta, Dayang Sumbi terus ngadoa jeung tapa. Tina hiji wangsa, dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbi nyaeta rupa awet ngora jeung kagelisan anu abadi. Entos lami pisan Sangkuriang mangkat, akhirna Sangkuriang mutuskeun balik deui ka istana. Santos nepi ka istana, Sangkuriang ningali karajaan eta teh tos beda pisan. Di dinya oge Sangkuriang ningali aya hiji awewe anu geulis kacida nu teu lain padahal mah indungna. Ningali tina kagelisanana, akhirna Sangkuriang niat rek ngalamarna. Sabalikna oge Sangkuriang teh sosok jalmi anu kasep. Nu matak nyieun Dayang Sumbi oge resepen ka pamuda eta teh. Dina hiji poe Sangkuriang erek pamit minta izin rek ngaburuan di leuweung. Sangkuriang menta Dayang Sumbi pangarapihankeun tali nu ditalian dina sirahna. Dayang Sumbi reuas pas ningali aya urut baret dina sirah Sangkuriang. Urut baret eta teh persis pisan kos anakna nu tos ngarantau baheula. Dayang Sumbi merhatikeun terus. Dipikir-pikir beungeutna oge mirip pisan jeung anakna nu mangkat harita. Dayang Sumbi ngarasa curiga, akhirna Dayang Sumbi niat rek ngagagalkeun perkawinan eta teh. Dayang Sumbi teras ngajukeun 2 syarat ka pamuda eta. Nyaeta, kahiji Dayang Sumbi hoyong pamuda eta teh ngabendung cai Citarum. Kaduana Dayang Sumbi hayang hiji sampan parahu anu gede pikeun nyebrang cai Citarum eta. Kadua syarat eta teh kudu tos dilakukan saencan panon poe mulai bijil. Nah, dina peuting eta keneh Sangkuriang mulai ngalakukeun 2 syarat eta. Sangkuriang mulai tapa jeung ngarahkeun makhluk-makhluk goib pikeun ngabantuan ngawujudkeun 2 syarat eta. Dayang Sumbi mulai ningali lalauna pagawean Sangkuriang nu sabenerna ampir beres dilakukeun. Dina waktu eta keneh, Dayang Sumbi oge mulai marentakeun pasukanana pikeun ngabentangkeun kain sutra nu warna beureum di sabelah timur seolah-olah panon poe nu karek bijil. Sangkuriang terus ningali warna beureum eta. Jeung ngira panon poe tos mulai bijil. Sangkuriang akhirna teu jadi neruskeun pagaweanana. Sangkuriang ngambek lantaran nganggap teu bisa ngabulkeun 2 syarat eta. Maka kekuatanana akhirna Sangkuriang ngabobol bendungan anu entos di dieuna. Teu lila jadi banjir gede. Jeung Sangkuriang oge nendang sampan parahu nu entos di dieuna. Sampan parahu eta ngalayang jeung akhirna ragrak dina hiji gunung anu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu. Cekap sakitu, dongeng anu abdi tiasa sampaikeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.